lumayan nih kebun aing kuari mah rada gaul dari tetangkalan rada baralai ko yang kudu dicaangan ya lebih peduli ya kuari aduh nyungkuran iya ya tetangkalan bah lumayan enak ya tangkal jeng-jeng aing segede kuari mah ya. Aing cita-cita aing namun gede pakai naon ku aingnya oh dituar ku aing haju dijual duitna dibelikeun deui kanannya aku mangke belah gede na gencan aing geus ngahayal aing mah ulah indah amat ya cuaca seakan-akan mengingatkan sesuatu teh gen sokarangan aing mah ka barudak ya geus kebal telok panggih kamarana barudaknya calager apa kumaha ku ari mudah-mudahan bapak panggih amin aing terus lah nyangan kebon sebel ya aing tenang kebon pasti toong kuan jagung lagi disesakeun 2 siki badul mereuni dong nama ngan ku ongkoh bae ku badul mah disesakeun 2 siki ge komo mun ke jelema mah hat dingieu yakin beak jeung akar-akarna meureun hari itu saya anu ngepresan kebon bentuk nama siga jelema lah tapi kok oka di kita jelema tapi asa-asa wow kata baheula ya coba daripada penasaran menincangkeun woi ide jelema lain naon buru tak jarupan dong jelema ya serak di mana tuh ngomong bah ngalun jak jelema ya di mananya woi pas buru wajib pada mau dilumung mana jelema oh dia nyoreng atau tadi aing tenaga aing masukan sahabat lain idea ka mana bae geus heubeul teh mangge ku gua aing ngebon naon ngebon jagong dia mah lain ngebon kitu mau ngebon mah batur mah berkarung-karung bisa ngajual dia mah ngebon 2 sih ku aing teh kabagian ku bedul iya bedulna baradung ya bedilan oh disesakeun 2 siki deui lah mainan dia mah naleh naon kieu larana jagong hah jagong lain ti kayu mah nah jantung masak mah dia betang beda bahasa mah aing gimana tanya kumanya kang usah bro oh kitu lah kudu bager ka aing mah cek aing mah urang mending belum jagong aing tadi di Semarung di mana di ditu aya geus aing Semarung urang belum nya duaan sampai anak gak babaturan aing nu jadi abri jadi ustazah aing mah kieu jeung kieu bae mau gitar kita mantas gandanya sendal ge lah dulu sabelah biru sabelah hejo ada dikit nyerep aing babaturan lah kamarana bawa saruk ses mah geus baru gak kebon hardi nama garaga poho kaing kabogoh lah kumaha buaya hirep aing mun kana es enggori ngantuk aing di mana aing tadi mah kereh es aing kor mah tadi di be pada ngimpi aing oh jadi ngimpi dong namanya mungkin lagi oh ya HP ya ini HP aing HP nyokil mah sering-sering yang ngimpi lah lumayan biasa out aman kan jadi siu kan geng apa yang kemana ngimpi hari namanya bener cokot baheula teh mah impian tak seindah kenyataan dibalik aing kenyataan tak seindah impian nyokil mal udang aing aing mending mah bureng nyar naon bro segan jadi kenyataan tang mimpi kelarnya belum jago orangnya mantap aing masak inget ke barudak ya lamun kieu lah budak mulai diinget-inget
Awalnya budak ngesuk pak iya nya kacang lupa pada kulitnya nya. Ulah Jadi kamu. non buah budak. Ayo ngesuk saruksa sama gitu ya tuh. Paroh kau baturan. Pan cenah ge urang lamun boga masalah eta ulahkan babaturan. Setannya pura-pura teu nyaho ka urang. Pasti lah numlak jagong cek aing mah ya, huntuna rapih ya lah. Bah teu sadai aing nu melak lagi dia mah. Pira kok atuh ya lamun untuk cara dia segede nih jagongna. Tahu meureun dong. Satu belum ya? Dia sebenarnya ya jagong ya. Halal tah haram ya aing mah aring ge. Tahun kemarin ku aing diekspor aya opatan mah. Ka ditu ka Cibeus. Dia bohong golopok. Das nya bae. Oh, saya tidak. Undang yang majalah, adungkuk. Karangan mesej tekenan. Angin kan mah. Kenan tadi ya? Aing kerangkan jagong di dia. Lain pang deleng mah. Dia nya lah. Aing. Lain dia kuari mesti berubah he. Berubah tuh dia. Buuk masa nyemprot merem di peang gitu. Nges mendiok cik di dinya. Dia jadi Jadinya. oh aing tadinya mau duaan. Aja. Nurman. Ka mana ya jadi? Atas Nurman keur ngamerakeun dia. Udah nanti lu setting lagi beureun. Lain dia bisa tengah gitar sebenarnya. Cuma insyaallah batunya. Bisanya. Cuma ku seketik. Oh, atau coba orang burung meni nyanyi Nyinan bae ya. sambil menghibur penonton. Ah, iya. Lumayan Pak ya. Siapnya? Oke, sebuah lagu untuk pemirsa yang ada di sana di sini.